jelema. Siapa teh? Siapa cacing? Jelema. Naon budak nyalukan indungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Ah, nyao. Ka dieu geus aya suara nu ngajelengeng. Sada suara raket. Bawa-bawa deuleu euy. Moal kitu timbal ka dieu datang. Naon dengekeun di sia aya suara naon le. Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Tong bodor sih teu nyari. Oh. Jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan. Nah, yang serikan goblok. Nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh teh mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan urang patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikriting. Heuh. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Teh kadenge ku hayang dikriting. Hayang diboreuman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu? Rada teu percaya. Nah, manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pogo da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. Gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para dijualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Nogleunca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Gitu ceritanya. Aduh. Ngan tatangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh? Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi heueuh bener.
masjid belegung nya aing nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain heuh manehna teh meureunna katulah agak lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jeung mieulaan leuh can ditanya ge